Siswana Pak aya katinggal? Aya katinggal. Tapi teu can muncul. Benten koneksi teh. Saya Sabias mah anu aya we. mohon. Ya, mangatan. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu Sri Teti, mangga di haturanan linggih di kelas abdi. Mohon. Mangga nu bereng serapat dosa da punten. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah urang tiasa patepang deui dina kelas bahasa Sunda kelas 10 MIPA 4 dina dinten anu cerah nya. Alhamdulillah di beberapa cerah. Terus rupina mah ninggal siswana ge mudah-mudahan sarumanget. Ya, hatur nuhun sadaya. Mangga barudak pilih tacan sumanget Bapak Gadu yel-yel sadik. Mikrofonnya hurungkeun coba. Meramenya. Coba hidap turutan Bapak yel-yelna sapertos kieu. Sunda jaya. Tah hidap mah jaya-na. Iya, siapnya. Sunda. Jaya. Sunda. Jaya. Iya, tos katinggal tos salat, tos wudu jadi cenghar. Sataacan lebet kana materi Bapak hoyong nyungkeun ka Rangga nya. Mangga pingpin doa kanggo ieu kelas. Kata Bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Kata acana di kawitan kurang diajar. Di kurang doa sasarangan. Doa selesai. Atur nuhun Rangga. Kanggo dintenaan sajak sataacan kana materi intina naon menjadi udagan atau menjadi tujuan pembelajaran sajak eta tiasa ditinggal Bapak research ilnya di share heula materina. Ketinggal sadayana aya. Iya materi sajak tujuanana siswa dapat mengidentifikasi aspek kebahasaan dengan teliti. Secara rincina siswa tiasa minimal terang kecap, hartos kecap atau harta kata dina unggal atau minimalna. Terus nu kadua siswa dapat menganalisis unsur sajak dengan cermat. Angke dijelaskan ke Bapak naon wae mun sajak terus ku hidup dianalisis naon wae eusina terus nu mana wae unsurna teh kitu nya. Pembelajaran sajak ayeuna panginten hidup pernah diajar sajak atanapi kieu sastra Sunda aya nu namina puisi prosa. Dina puisi atau baris sareng bait gitu nya. Benten sareng prosa, ari prosa mah diwangunna ku bahasa sapopoe gitu. It sareng baris. Dina pembelajaran sajak mah berarti kalebet kana puisi sabab didinya aya baris sareng salajengna sajak teh kaasup kana sastra anyar nya.
sabab di urang Sunda mah aya sastra klasik aya sastra masukna sabab ieu diadaptasi atau dicandak di Eropa gitu. Mangga apa teu hilap kanggo ngingetan hidup supaya gaduh gaya hidup 3M. M nu kahiji mencuci tangan, M non M nu kadua teh memakai masker, nu katu nyaeta menjauhi menjauhi kerumunan. Teh masih kene ya dina si sakadang corona teh aya kene di dunia di beberge pernah aya gitunya ada grupin nama salajengna bapak gaduh sajak langsung bapak tembongkeun sajakna ya nu kanya mangga ku hidup baca sajakna coba kusahanya coba yang meninggal ku Nadia Rahma. Pak. Nadia Rahma coba pamacakeun sajak judul pamanggih. Pamanggi. Rohaidi. 8 bulan ngakandung. Moal aya hiji jalma. Leuwih ti indung micinta. Indung gudang 8 bulan dikandung. Moal aya hiji jalma leuwih ti anak nu rumasa. 8 bulan ngandung jeung rumasa. 8 bulan kandung pinuh dosa jeung rumasa. Saya emprakeula barudak koprok. Nah, ieu sajak kahiji nya sajak kahiji sadayana tos ngadangkeun nu tos maca tos aya. Ieu nu kadua. Ku Ade Rahayu. Mohon Pak, 1000 bulan karya Yusrusiana. Dina hiji peting urang jalan-jalan duaan. Hati dina hiji peting urang jalan-jalan duaan. Dina hiji peting urang jalan-jalan nyorangan 2 bulan. Ting saya saurang nu jalan-jalan ngan kari bulan. Sae hatur nuhun barudak. Salajengna hiji deui ieu aya keneh. Sahanya. Yang kula laki Abdul Muhtara. Mangga Abdul. Kahirupan ma'anah. Edo SY. Ma'anah tukang surabi. Yang nganti nu meuli. Satuhu usaha ngadago rizki. Cek paribasa najan ngan payu sasiki. Ma'anah dagang teuing geus ngaliwatan pirang rewu janari. Aya rame, aya sepi. Kauntungan henteu pasti. Emak ge lain teu hayang imah aya nu ngatur. Kukituna henteu kudu jadi catur, gede leutik emak tetap ma'ana tukang surabi. Satya antri nu meuli. Reklame tetap samujud ka Nya emprakeula kanggo Abdul. Tanu tilu ieu teh itu naon tilu teh? Sajak. Jadi sajak teh naon? Nu saperti kumaha sajak teh? Sajak teh nyaeta sabi teh puisi. Indonesia mah bisa disebutkan sajak teh puisi. Ya eta secara umumna sajak teh kitu. Tapi kan hidup aya nu karasa sajak tadi atanapi nu maca sajakna. Anu maca sajak tangtos mun ngartos bakal karasa kumaha eusina.
Tah menjadi masalah nah hidup perkataan anu ngertos ina katana ieu we pamanggih ayat roh hedi. Naon kira-kira kecap dari pikir aya nu teu dipikartos. Mah aman sadayana. Ieu mah ngertos. Ngertos? Pak. Ngertosnya. Jadi teh aya kecap-kecap anu teu dipikahartos sadayana. Tong isin-isin lamun teu ngartos mah nyarios we. Engke urang pilari hartosna bareng-bareng. Oke, tah seta acan langkung kana sajak nu kadua. Urang bagi kelompok heula nya. Kelompokna nyaeta tilu kelompok. Jadi kan pamagetna aya tilu, urang bagi per kelompok teh sakelompokna hiji pamaget supaya rata. Jadi kelompok Rangga sareng kelompok nya Hilman, sareng kelompok Hilman. Tah eta kelompok-kelompok anu dipingpin ku Rangga, Abdul sareng kelompokna ya. Jadi lamun ngetang di dieu mah sesah. Jadi langsung wae ku Bapak ditunjuk kelompokna tina Nurjanah sareng Amelianya, sareng Amelia. Limaan tah. Kelompok Abdul, Ros, Nadia, Ika, Deva. Eta aya limaan oge berarti pas. Kelompok salajengna kelompok Ilman aya Cynthia, Ragil, sang saat tertinggal. Ragil, Ade, sareng Emak. Jadi Bapak hilap Lisa deh teh. Ragil, Ade, Siti, sareng Ika. Itu eta kelompok Hilman. Naon tugasna? Tah kelompok hiji nyaeta kelompok Abdul. Kelompok Abdul tugasna nyaeta nu kahiji mangga pilarian kecap-kecap nu teu dipikartos tina sajak pamanggih. Haidi berarti sajak nu kahiji nya. Ras anu kadua kelompok Rangga nyaetan kecap-kecap anu teu dipikartos tina sajak 1000 bulan. Sajak nu kadua eta sajak nu katilu kahirupan ma'anah ku kelompok Hilman. Kahirupan ma'anah anu kelompok katilu. Baca engke nya ieuna sajak-sajakna itu rupina mah. Oke sekedap. Acan di-share ke bapaknya hilap. Nah, sementara tugasnya heula ya. Tapi tong dikerjakan dina buku. Pada di buku mangga heulanya, tapi hidup bakal ke classroom. Ya, tinggal ngomen per kelompok, engke tos dipilarian, nu mana kira-kira kecap-kecap tuliskeun dina komen. Sadaya siswa per kelompok, itu anggota ketua kelompok nawae, tapi sadaya siswa per kelompok pasti beda-beda pengertian nanya ngomen. Kan biasa ngomennya hidup ngomen WA atau emang ngomennya dina Google Classroom
Tah, ya, keun kitu heula. Semenaya aya mah mangga nyarios kelompok teh perang nya. Dan sajak teh nyaeta seperti sajak teh seperti puisi. Tah ieu aya perbandingan antara sajak sareng coba baca dina jero masing-masing we. Sindiran jeung pupuh. Kehidap bisa bandingkeun naon beda sindiran sareng pupuh. Lah. Tapi karena mending bakal langkung pahamnya. Devani aya? Devani mangga baca sindiran. Mohon Pak. Mun urang ngendong di Bandung geus tangtu kana mun urang goreng ka indung geus tangtu kana doraka. Trik di Masigit caangna ka mana istri jangkung alit geulisna ka bina-bina. Atur nuhun Devani, sae. Ku Cynthia aya Cynthia? Aya Pak. Cynthia dibaca we. Pupuk nanti. Budak leutik bias ngapung babaku Teu bisa ngapung. nya. Teu bisa sada bias lepat pacaran Pak. Enggak, stop. Mulai nih Pak. Deui, tiawali we. Budak bias ngapung, babaku ngapungna peuting. Nguriling kakalayangan neangan nu amis-amis. Bungbuahan naon bae nu kapanggih. Iya nuhun Cynthia, sae eta teh bisa nya sanes bias. Sok robih nyalira. Tah, perbandinganana sareng tadi sajak naon nu ngabedakeun tiasa aya nu nerangkeun teu. Jeung sindiran upamana, sajak jeung sindiran. Aya nu tiasa ngabandingkeun? Sindiran sareng sajak tadi. Rangga tiasa ngabandingkeun? Jeung sindiran? Arayai teh? Apa? Kumaha ngertos lamun sindiran sareng sajak dibandingkeun? Aya Pak. Naon nu ngabedakeunana antara sajak jeung sindiran? Tah tinggal aku hidap mun urang ngendong di Bandung geus tangtu mun urang goreng ka indung geus tangtu kana doraka. Aya listrik di Masigi caangna ka mana-mana aya listrik bina-bina. Jeung sajak tadi. Oke. Ari Nah, kumaha Ika? Ari sajak mah teu kauger ku cangkang jeung isi, Pak. Uger ku cangkang jeung isi. Iya. Tepat sekali Ika. Saya nya cangkangna nu mana? Anu baris kahiji jeung nu ka eusina, nu katilu jeung nu ka opat. Tah eta lamun jeung pupuh ya, jeung pupuh mah
Tah ieu jigana kedah diterangkeun pupuh sareng sajak begitu. Nah, tadi hidup pas aya gambarannya ngeunaan sajak teh siga kumaha. Ieu aya pengertian sajak ti Bapak. Salah sahiji karya sastra Sunda anu direka dina wangun puisi. Sanajan ditulis dina wangun ugeran, tetela sajak mah atau tidak terikat ku patokan jumlah ngang atau jumlah suku kata, baris jeung jumlah lisan dina unggal bait atau dina unggal pada seperti pupuh jeung sisindiran. Tah ieu geus bisa ngagambarkeun tanu cek tadi cek Ika mah sisindiran teh nyaeta nu teu anu kauger ku cangkang jeung eusi. Terus jumlah baris jeung baitna eta sisindiran. Lamun pupuh mah kau patokan jumlah engang. Tah jumlah engang teh nyaeta jumlah suku kata dina tiap aya 8U 8I nya. Tadina pupuh mah kan sok coba hitung. Budak leutik bisa ngapung eta kata tungtungna U. Babaku ngapungna peuting eta entos 8I. Suku katana 8 huruf vokalna. Urili kalayangan terus 8A neangan nu amis-amis eta tos 8I oge. Suku kata sarupaning bumbuahan naon bae nu panggih naon panggih eta 8I. Jadi pupuh kinanti atau pupuh nu mana wae ge kauger atanapi terikat ku aturan sukunya sareng guru ngabedakeunna sajak mah teu kaiket ku aturan eta. Jadi sajak mah estuning bebas basna ya. Dek sabaraha kecap, bari sabaraha baris, bari sabaraha pada, mangga tiasa didamel sajak mah. Sapertos salajengna tah aya pengertian oge secara sederhana sajak teh teu kauger ku patokan guru lagu, guru wilangan jeung jumlah patalisan dina sapadana nu tadi teh. Sanes sastra sampakan atau sanes sastra asli di Sunda. Salajengna kaasup wangun ya sebab memang leuwih ti heula leuwih ti tukang daripada sisindiran jeung pupuh. Jadi pupuh sindiran heula teras pupuh teras salajengna nu nulis mungaran sajak Sunda nyaeta kersana Tis WS nah. Dugi ka dieu aya patarosan. Ya, mangga. Tah ieu engke per kelompok bakal nganalisis sajak-sajak anu tilu. Naon nu dianalisis nyaeta unsur-unsurna. Naon wae unsurna ieu. Unsur sajak teh nu kahiji aya jejer. Jejer coba dipangmacakeun ku Amelia aya? Mangga Aya, Pak. Amelia. Jejer teh pokok pikiran anu aya dina sajak. Di Jawa tema teh gagasan pokok anu rek ditepikeun ku pangarang. Ya, jejer teh pokok pikiran ya. Jadi tema gagasan pokok nu hoyong ditepikeun ku rasa misalnya Nadia aya Nadia? Aya, Pak. Mangga Nadia. Aya, Pak. Sok rasa. Si sajak. Rasa dina sajak bisa kapanggih sabada dibaca. Lamun saatos dibaca rasana seperti kumaha. Misalna rasana teh bisa kagambar dina
keheul misalnya nu karasa ku hidup naon gitu tah. Eta nu disebut rasa teh gitu nya. Lalu wirahma hoyong dibaca ku Depani Matosnya tadinya ku Hilman aya Hilman. Mangga Hilman. Wirahma nada teh sikap panyajak kanu maca tina sikap panyajak balukarkeun ayana suasana anu karasa kunu maca. Nah, Mas eh teh hayang nembongkeun nada naon gitu gitu nya. Misalnya sajak aya salah sajak anu ngomongkeun tentang gitu nya. Jadi panyajak sih hayang nembongkeun kesemangatan lamun urang teh yang merdeka. Seperti itu. Salajengna nat hoyong ku Rostiani. Mangaros. Mohon Pak. Amanat teh pek anu karasa kuno maca sajak, tapi najan kitu amanat dina hiji sajak ditangtukeun gumantung nu maca. Ya, amanat mah eta pesan-pesan anu hoyong ditepikeun ku panyajak. Anu hoyong pesan yang naonnya anu hayang dicokot kudu macana gitu tah. Tadina aya jejer sosial, aya nasionalisme, aya keagamaan, aya keasih atau cinta, aya lingkungan. Jadi rupa-rupa nya eta dina unsur sajak salajengna aya jenis-jenis sajak. Jenis aya nu kahaji aya sajak epik. Hoyong dipangmacakeun ku ya bener katinggal di desa ya. Ragil aya ragil. Mangga ragil. Ya, Pak. Sajak epik pangmacakeun. Sadarkeun atawa nyaritakeun kulantaran kitu sajak epik biasana panjang. Kulantaran sifatna ngalakon dina sajak epik mah moal kanyahoan saha tokohna. Naon ketakna jeung kumaha Pamustunganana ujungna gitu nya. Ya, sajak epik mah menceritakan kisah ngalakonkeun gitu atau tapi nyaritakeun. Biasanya memang lebih panjang daripada sajak lirik. Teras sajak lirik pangmacakeun ku Tasya. Tasbih Tasya. Sajak lirik mah nyaeta sajak anu ngagambarkeun rasa panyajaknya. Sajak lirik panyajak mibanda bebasan anu leluasa dina mere tafsiran kana jejer sajak tea. Sikap atawa rasa pribadina teh biasa kuat jeung leuwih tembres. Anu matak sajak lirik mah sifatna leuwih subjektif. Sajak lirik mah nggambarkeun rasa nya. Naon nu karasa ku hidup, naon nu karasa ku penulis, naon nu katingali, naon nu kapikir bisa dijieun sajak lirik. Keur galau diputuskeun ku si dia bisa dituliskeun dina bentuk sajak lirik. Nah hidup ngarasa ku corona teh kitu nya menikeuh ku corona teh sabab urang teh bisa ka mana-mana dina sajak lirik sapertosna ya. Nah anu kelompok tadi nu tilu kelompok Abdul, kelompok Hilman sareng kelompok Rangga tinggal ya Google Classroom mangga tinggal terus aya
Nah, di Google Classroom, Bapak tos posting, ya, seperti kia postingna. Ya, posting iya kelompok hiji, kelompok dua, sareng kelompok tilu. Maksudnya di dieu nyaeta hidup siswa tiasa dina iya Pak dina Google Classroom-na lamun tamah naon wae nu posting hiji nyaeta wae nu teu dipikaharti. Eta nu kahiji nya terus nu kadua sabaraha pada jeung sabaraha mangga tes diserat bilih hilap. Jadi nu kahiji kecap naon kaharti, anu kadua sabaraha pada atau bait sareng sabaraha pada lisan, dina unggas anu tilu naon nu karasa ku hidup saantos maca ieu sajak. Eta we heula sementara mah. Tos? Ya, Terus Pak, tinggal dina Google Classroom bisa ditinggal, biasa di sok tuliskan kata-kata nu dipikaharti ku hidup, tuliskeun heula. Oh, tuliskeun heula. Mangga dikawitan. Langsung komen nu atos.
Nah, ngomen itu saya setting. Barudak ieu heula we nya dua heula we bisi hese mah kecap jeung eta we jeung naon jeung sabaraha baris jeung bait eta we heula bisi hese teuing On, Pak. waktuna terbatas itu nya.
Ya barudak eh tiasana saatos pembelajaran. Jadi ieu mah kan tidak ter ieu nya ieu mah tadi nama ngan contoh hungkul bapak temen ngomen di dia langsung gitu tah. Tangkege hidup asa lamun tos beres dina pelajaran ieu, tos beres analisisna, berarti sareng sabaraha bait, kita langsung ngomen di dia gitu nya dina di luar pelajaran lamun tos beres. Mohon Pak. Kitu rupa mah aya aya kabingung keneh. Nah, pamita aya nya ayeuna ge salarasna mah sanes eta hungkul nganalisis tadi kecap-kecap sareng eh pada jeung pada lisan tersajak hidup oge ninggal dina etanya dina Google Classroom aya tugas kelas ya tugas kelas dilebetna ke aya lembar kerja peserta didik lembar kerja peserta didik tinggal diklik ku hidup nah hangke persiswa biasa ngadownload lembarnya saat ngadownload di dia aya LKS-na atau lembar kerja siswa dieusian identitas sareng sajak-sajakna dan nubi pertanyaan di Bapak diwangun ku sabaraha pada jeung pada lisan sajak luhur mangga eta eusiannya diskusikeun sa WA upami teu tiasa tepang mah gitu. Nu kedua nyaeta ieu soalna da sajak naon wae sajak di luhur teh. Jadi kaasup jenis naon sajak pamanggih 1000 bulan jeung kahirupan ma'anah ma'amah teh. Kumaha karasna ku hidap saenggeus maca sajak di luhur. Kejelaskeun ku hidap masing-masing ya. Jadi sana tapi perorangan memang diskusi per kelompok. Bisa tukeran iya gitu tah, tukeran pemahaman gitu nya tentang sajak diskusi di dinya. Teras paluruh kecap-kecap anu teu dipikaharti dina sajak pamanggih 1000 bulan sareng ma'anah per kelompok hiji teh hiji sajak. Tanu kalima mangga ku hidap kapilarian unsurna tuluy dianalisis persajak nya persajakna jadi temana naon rasana naon nada naon teras aon per kelompok per orang tapi dina kelompok itu diskusi nama per kelompok ngumpulkeunna per orang Google Classroom nah hidap ketinggal di dia lihat tugas ya hidap tinggal ngumpulkeun dina ieu tinggal hidap lamun tos dikumpulkeun mah aya di dieu teh dikumkan seperti itu ya waktuna saminggu nya saminggu ti ayeuna dikerjakeun wae ya diskusina per kelompok sok bilih bade ngadamel grup WA masing-masing per kelompok mangga pilih bade anu tos aya mangga anu grup bahasa Sunda nya eta aturanan eta mah bebas kumaha hidup seperti itu aya patarosan nugi ka dieu saya nah berarti tos ngartosnya tos ngartos ngeunaan tah lamun tos ngartos menyimak non wae nu dicarioskeun Bapak tadi jadi ieu urang lebet kana kesimpulan ajaran ayeuna jadi mangga saha wae nu bisa ngajawab naon ari sajak naon ari sajak teh ya tong isin-isin
Salah sahiji karya sastra Sunda nu direka dina wangun. Salah sahiji karya sastra nu diwangun dina wangun puisi. Ya, Abdul saya kira-kira sahanya sok sahawe. Kinten-kinten naon wae unsur-unsur sajak teh sari nu badenga menyimpulkan. Rangga Pak. Unsur sajaknya eta aya jejer, Jejer. jejer, Jejer rasa wirahma sareng amanat. Ya. Tambihan ti Bapak pikeun memahami perlu heula ngarti naon kata-katana. Kecapna satus ngarti mah insyaallah hidup bakal kerasa naon maksud eta sajak. Ya siga tadi nu tilu sajak tadi keur lamun ngarti kata-katana rasa si panyajak teh siga kumaha. Gitu ya. Tadina LKPD engke eta bisa dijelaskan tentang naon nu karasa naon nu kagambar ku hidup saat masa sajak anu tilu tadi per kelompok. Nah, minggu Bapak bade ngawulangkeun masih sajak na para prase sajak. Naon ari para prase tah eta minggu payon. Jadi tetap sehat ya, tetap sehat ulah lugikeun ka teu damang sing semangat nya kita barudak teu PAT. Jadi mantap lah nya. Hatur nuhun sadayana. Mangga Rangga pimpin akhir. Karena dugi ka dieu sok Rangga pimpin doana. Alhamdulillah pertemuan dinten ayeuna tos rengse. Doa dikabitan Pak. Selesai Pak. Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun barudaknya. Sing sah. Tepang di minggu payun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gitu pangitan Pak Abah sareng Bu Sri. Hatur nuhun, barudak hatur nuhun. Resepnya. Mohon Bu. Nuhun. Ya, alhamdulillah siswa teh Bu tiasa ngelok mereka menuju PAT teh menuju ke Bu 11. Menuju PAT. Mohon. Buat apa, Mama? Oh. Mangga di heula di foto screenshotkeun Pak. Mohon. Oh, mangga. Kala teh. Karena sudah muncul heula. Barudak. Siswa sudah muncul. Hurungkeun video. Tampil sadayana muncul. Ya. Saya tah. Enggak. Abdul muncul. Cynthia dekat tinggal tanah wajahna. Cynthia munculkan wajahna. Sok kupasan jadi di screen phone. Nuju di screenshot. Sekarang banyak ke sekarang. Ya. United. Iya, barudak. Doa ya tuh.
Tegangnya. Ya senyum atuh tegang. Iya. Mangga. Nah, Atas Atos Bu. ya, nuhun ya Abdul, Nuhun. Roh, Nadia, Tina, Tasya, Rangga Mugian nilai PAT-na arageung sarae nya paling Amin. besar sarena. Amin. Amin. Besok Mangga Pak selanjutnya Ibu. kita doraskeun ka Luliah ya. Ya, saya nanya. Nuhun. Luliah ka Upi ya. Enggak, Wilujeng. Dadah. Nuhun ya. Sami-sami Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Busri wabarakatuh. dadah Busri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Busri hatur nuhun. Sadayana. Ini mangga. Nah. Kang Sanjani murang kalina sina Ya mangga. Kata napi abi sareng bade nyarios naonnya Pak Sanjani ka murang kalina Mangga, mangga mangga. tuh. Geus abdi keluar seheula nuhun. So. Kewe abdi. Oh mangga, Ya oh, we mangga, awe Bu. abdi. Nuhun mangga. Barudak atur nuhun ya. Mangga yuk. Aduh lumayan euy. Ya ieu teh pamit aya dua kali deui nya, 2 kali deui. Jadinya Bapak nyukeun bantuan deui nya 2 kali deui nya. Cikat kieu deui gitu tah. Siapa? Oke ditinggal deui ku ibu bapak sareng tuh. Kada lami keneh samingguan deui. Ke di kabaran ku bapak. Nu tadi tugas teh kada dikerjakeun. Ya. Entos we. Kenapa fokus ke ate we. Ya. Nuhun Pak. Ah, sip atuh. Mohon Pak. Oke. Sing lancar Abdul. Rangga atas Ade, Cynthia, Ina, Nurjana, Siti, Presi. Atau nuhun sadayana sok tiasa live. Sing saya nilainya. Ya. Pak nuhun. Amin.